Jawab, ini siapa? Ini. Kamu. Jawab. Aduh. Istri kolot ini teh. Aduh, bener. Saya tanya lagi. Meeting. Meeting. Ya saha jawab. Ini yang muda. Aduh. Yang muda. Pilih, rek milih saha. Tuh, nyanengnya sama ama tenang, bukan mah kemana-mana main, etik-etik main. Yang penting kita mah happy. Aduh, kamu hari ini teh bagaikan taruh bulan. Salah neng, bidadari dari bulan turun. Begitu abang mah ih. Bukan mah kamu mah tercantik dari yang paling cantik. Masa sih? Bener, nggak ada yang lain pokoknya mah. Karena laun di dieu. Di teangan kita tadi eueuh wae. Keduduaan meja maneh teh di dieu. Aduh biung, neng, aduh, iya mah euy. Gawat aku mah, aku teh nggak kemana-mana. Ini lagi meeting. Ah, ini siapa? Ini, ini, Ini kita tadi jawab saha. Kita tadi teh sedang meeting. Apa kan dia balik meeting beneran. Jawab, ini siapa? ini. Kamu. Jawab. Aduh, istri kolot ini teh. Aduh, bener. Saya tanya lagi. Meeting. Ya saha jawab. Ini, yang muda. Aduh. Yang muda. Pilih, rek milih saha. Pilih, rek milih saha. Aduh, suruh milih. Yang tua, santannya banyak. Yang muda, loba maduna. Aduh, mak. Ya kudu kumaha, mak. Iya, mak. Aduh. Aku yang mana ini? Mau pilih dua-duana. Aduh. Alhamdulillah euy. Asar geus. Buru atuh. Buru. Sabar atuh. Gurit. Lagi beresan acan. Geus beres karinit. Buru kehidupan. Buruan murid. Mangke atuh. Sabar dulu. Saeutik mah. Capek jam lapar. Buru. Oh, cicing. Bisa nanti narik kamu. Cing, usaya aja nama bagian digauin. Nah, kemarin saya yang dikerjain ke bagian nyurung, sekarang mah gantian guys. Oh no. Woi, mobil lagi teh urung. Turun rumah ada tuh. Aing geus diukur nyurung segala. Urung pan, Sing bener. bener pisan. Surung. Aing geus Terus buru turun lah. ongkos sisa dek. Pulang pisan. Mobil tadi hurung. Oh, buru ku aya di surungnya, siapkan. Heeh, kalem. Surung banget. Anjing teh. Aduh. Lihat teuing goblok. Sing bener goblok. Sing balik kita di rem hanto. Sia teh geus madang can. Teh si goblok. Lapar. Bisa nagaan. Ah anjing, tewas. Lah ku anjing ngedas-das teuing. Ikan. Dok, Cengar cengir koplok. Tas si goblok paingan tewas. Kusia di rem tangan atau kehead. Pan, ame olahraga. Dulu gerai tabing. Goblok ayo mah supirna. Yuk kada dulu jadi hadir dulu. Koplok teh. naon deui? Ah nyapekeun we aing ungkad aing nyusurung. Dulu rem tangan dipapasang. Ai sia nu dirasa. Cungur sia. Bawa. Gawean hungkul kehead teh. Ada aing nama. Becus hantu. Iya. Bisa aing. Wah, itu dia remeh nama. Oh, tadi mah. Mantap gue sorangan. Dek. Cager mana? Deng. Aing teh euy keripuh ieu teh nya. Ya, urang teh ya. Kudu ngomong kumanya. Kasih iroh ditolak wae. Heeh nya. Ayo maneh bae ge boga pasangan nah aing hese teuing boga pasangan ge. Nu aya-aya ge aing mah ditolak teh ditinggalkeun. Aku teh kurang kasep kumaha tuh ieu. Penampilan ieu. Malu mah nya. Anu diurus teh ente jeung ente wae. Aing teh jadi tukang terkenal jadi tukang ngarit ai kieu mah.
Ayo. Minta solusi ke batur. Tadi bere kalau oge. Curhat jeung maneh wae mbe heuh. Hanya dirimu yang paling mengerti. Dek, ai maneh teh lapar teu? Lapar mana? Heeh. Ai danten mana di mana? Ya, urang rek curhat deui ya. Oh, Nah Aisyah ti iraha. Natira aing meuti tadi di dieu. Lain masalah ti tadi. Ciknya bakeula. Anjing gak panas kan ya? Karang sia jeung bujur aing kan. Goblok sia. Aduh wae. Ka ngobrol jeung umbe atuh da. Kawas teu eling. Udah aing mah. Karek curhat jeung si age hese. Teu aing ngobrol jeung jelema gitu tah. Aing mah tak aina nyampeurkeun teh. Biasa gini. Naon deui? Biasa. Biar silaturahmi tidak putus, pinjam dulu 100. Silaturahmi tidak putus. Jeung teuing putus jeung nu kieu mah. Ya Mas, musahkeun. Padu we jeung teuing aing mah jeung embe. Anjing, mana gitu ke aing, bara minta tolong 100 anjir. Yang silaturahmi ambil bener jeung jalma, bongbong heuh hirup jeung embe. Geus tuluikeun we jeung embe tah. Sing beak maina sakalian. Tumpakan jeung embe ulah jeung jalma sorangan mah. Pantes keneh jeung embe. Goblok mah beres ya.